Didoakan gitu aja. Amit amit bro teh. Setan sia mah. Ada diaminkan bu. Berjuang mulai jiran. Pilari nyabe. Tidak mengerang. Benang yang. Bonang. Utang pati bayar pati utang bayar bilang modal goblok. Ya kan? Tetenggel teh neuleu sia. Kitu benang kaing. Kagan? Iya. Kumaha dulu agan mah beunghar tuh sopan belegung sia teh. Agan mah teu boga cicilan agan mah tukeun bae. Rado. Gitu-gitu nah sia teh. Aduh, Ai. tingali tuh. Ai. Di kumaha teh kan? No, di kumaha teh? Di kepret wae. Di kepret? Iya. Model kepret abdi keur ngorak kitu pisan teh. Pasang ngepret naon. Aisyah ngomong kitu abang unggul recet. Wah, loba kok. Di kolingan aya teh, heueuh. Latihan tarah gituan teh sia mah. Nah, dilatihankeun tan nepi-nepi. Aduh. Kasep. Iya jelemana, paman. Laras kaulanun. Ampun. Modar awak mah deh. Modar sia. Modar goblok sia, ha? Kemudian geus. Benar-benar teuing rek kabur kabogo dudungan aing setan. Nah, wun lain. Neangan di alun tu aing. Benar-benar teuing sia teh. Geus duo di awewe. Neangan jeung urang yuk. Panglierkeun aing. Ampun. Des. Bejakeun ka Raja Sia. Lamun kene aya karep pikeun. Ngayakeun tindakan seperti kieu. Dicacar pulangkeun ku aing. Dege ku sia. Timbalan balik sia. Jauh. Boga niat teu hade. Wade hampura di ku aing dipaehan ka balana. Saya terus. Kade agan jelema mah teu wani jalan lemes. Teu wani jalan kasar lemes. Teu dihareup di tukang teh. Ya pasti atuh. Heulaanan mah paehan mah dukun-dukunna. Bisa loba dukun cicing sia. Dukun diancam tuh. Sia ge disebut dukun di DG. Mah dukun teu payu atuh. Nya. Dukun mintu. Tot. Wah, Power ya. Saha tuh ngagede. Kini Kangjeng Rama Bima Gripot. wah. Ningali ku sia. Alah anjir cilaka da. Nyumput deui sia. Hah, nyumput. Sastra jingga. Jurug Bima ka dieu. Nyumput. Rek naon sia. Widi heula kan rek naon bade renang geus kedap. Renang naon di Sidawala. Si ulah boga ban anyar. Betul. Kumaha nasib juragan Gatot Kaca teuing atuh nyaho aing ah. Yola naon mana berenang teh di imah. Sia mau korek nempokeun. Ieu aya tuh na fotona. Aya foto dilupakan ku aing foto. Bana blegug sia. Beuna-beuna teuing. Dakuan aing teh. Sembah pangabaktos Rama Dewa Ji. Nah,
naon ieu Kangcing Rama teh aduh Gusti Arya Bima tiuk sia kaula nun mana surat naon masa surat aing nyaho sia dititah kana negara Pringganan lin sadaya-daya tejo dengeun dawuh timalan nyangakeun baca ku sia aduh Wah. sadaya-daya Ya, permios power. tejo naon Rama Dewa tejo baca ku sia Baca. sadaya-daya Raden Gatot Kaca barang ngaos ieu eusining surat asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan margi eusining surat teh ngabatalkeun nikah anjeunna ka Dewi Pergiwa ngageter saawak-awak asa napak asa henteu ieu Gatot Kaca Dek guang tuh. Iwa naon maksudna ieu Kangcing Rama nanaonan siap Tampilik moleh. moal hanteu sia moal aya haseup mun eueuh seuneu ngajeunir ca naon sia kasih cenet Naon. kabesan aing kami toha sia Boga dosa naon. Rama Dewaji binatang sia Power. jahat tersudi abrik-abrigan tersuka aprak-aprakan aing gablek anak seperti kitu jahat ngerakeun aing ampun binatang nah juragan Gatot Kaca ngapung deuleu euy aduh lah naon duh kumaha da wala geus ieu alah bingung geus kieu mah ra Pasti atuh. ayeuna da moal balik ka Pringgandani oge deuleu Nya. kabeneran di dieu mah deukeut ka Dwarawati urang tepungan juragan Batara Kresna da wala Nya. urang menta bantuan anak kudu kumaha ieu ketakna juragan Gatot Kaca nu keur kiwari larat tunggara boro-boro boro-boro agan mudah-mudahan agan sing salamet sing lancar agan sing kiat utami nemuh cilaka aing leuh Raden Gatot Kaca temulang ka Pringgandani temulang ka negara Amarta ngait meulin ngeruhit dina ati sanubarina anu janten patarosanana naon kasalahan dirina nu ngabalukarkeun dibatalkeun nikahna ka Dewi Pergiwa turta dosa naon ka ingkang mertua dugi ka ditampik sapajodogan istuning asa dibentar tengah poe ereng-erengan itu kaayaanana dugi ka mangsana ampir kana saminggu Gatot Kaca leuleungan unggal aya cadas teu weleh di teumbrak ku Gatot Kaca nanging lain Gatot Kaca anu ancur kalakah cadas anu ngajadikeun koral jalaran Gatot Kaca mah kulit besi tulang wajah persani perak sareng sajabina maklum citakan dewa di kawasan di muka dina lalampahan jabang tutuka kapungkur kalayan kagungan raksukan kreanta kusuma watakna ora anak braja ingkang tumama moal aya pakarang di dunya nu bakat teu raksa pakarang oge nanging kitu sareng kitu dina mangsa tepung di laut neuleumkeun maneh nanging geus kaayaan kapidara tapi hudang deui sabab anjeunna teh lilir jalaran ngambang di tengah lautan
atuh lajeng deui kana lemah dengar-dengarkeun salirana kana batu jeung sajabat istuning daya waktu nu kapicieun pikeun dasa diri sorangan maklum jalma anu keur lara tunggara dikantunkeun ku papacangan Dewi Pergiwa istuning tetuang-tuang acan bujeng hingga ka tuang cayogen tengah hajat dilebatkeun anu dipunut teh lintang ti hayang perlaya di alam maracapada sabab parantos beungas hareupanana Gatot Kaca hayang perlaya jagat wayang anu kiwari kaayaan lanang dengar-dengar pikeun meakeun kapanasaran kaula hayang mati talung keneh kaula kudu maehan ribuan pasukan tibatan nandangan lara ku cinta seperti kieu wah ampun Pergiwa ampun kanyeri kapuri teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa hayang bobor karahayuan hayang perlaya kaula kekuat kaula lami tilami Gatot Kaca katrolengan lungse lir kapukai bunan kapas kaujanan maklum hampir 2 minggu lamina nyaeta dekaraban tuangan itu iya katami nyiksa awakna dina mangsa Gatot Kaca kapiuhan sastra jingan dawala anu nyamper Batra Kresna pikeun nyuhunkeun bantosanana kiwari meleng Kresna ngaliwatan gambar lopian di mana laratanana ieu Gatot Kaca ayana itu kayaana nyaketan ka Gatot Kaca anu keur tunggara datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewu paglingan rana ini era hingkang prapta sajinga dunungan maneh lu agan kegiat ninganaga raraca tapi anjeunna mendeki kaduh karasa ku abdi keur kapelet ku cinta bari ditampi rek kawin pisan rek kawin teh ka direbut ku babaturan babaturan curhat nepi ka leuleumpangan abdi teh di kota Bandung nepi ka Cimahi eta teh muhun saksina ge alau kagak karunya lang ling batir budak eta aduh tak kieu keperi abdi dagan sing kieu teh agan
singkia teh Gusti juga Gatot Kaca halah tingali agan nepi ka kitu-kituna juragan Gatot Kaca alatan cinta nya keun bae romantika kahirupan bakal kitu jadina kasep Gatot Kaca waras tumakaning jati jadi tumakaning waras waluya kembang cangkok wijaya kusumah kembang cangkok wijaya mawar damang aja lilir yang merwangun geuning kan lilir yang berwangun kayang nyempen saresa kedapan ini era kayang nyempen saresa kedapan aduh pergi wah Gusti Nyai na betingakeun akang Nyai gan ana Nyai teh bau kelek ieu geuning ya abdi ya aceng geuning sia di dieu pot bela agan ka agan karaoskeun agan profeter rasana agan wa karasa ku dari anjeun atuh agan yang dewe atuh disiksa kemana karep ngomong teh sia sanajan loba keur gantina moal cara anjeunna sasajiga leres agan karaos abdi katampi ku abdi nya saksina ge alok teruskeun ka alok wah jeung saha ka dieu sareng Satpol PP kula Satpol PP saha tuh tingali Kemana we karep geuning ieu teh wa dawala abdi kan duh Gatot Kaca wah terus tok mutun tok lain eta bus cacak ngorondang tadi kitu ka mun lumpat eta ka hareup tempo mah lain bus kemana we karep mun bus gitu ieu mah wah kasep ulungan wa kaula tulungan wa kaluarkeun cakra udaksana teh kaula tos teu kiat nandangan lara tunggara gerapaehan tur tatangna saputra Gatot Kaca eueuh hirup eueuh guna hirupna di alam dunya teh asa jadi jalma anu panghina-hinana wah aehan putra panjenengan wah kalakah nyeng serikeun wah mah is teh nyeng serikeun kot karenyah kitu serikeun rangu ulenan kareueut Kang kolot oge duh nya ya kitu saya teh duh kase wah naon maksudna anjeun make jeung rek hayang ditanda sakua terus teu kiat wah teu kiat naon piraku teu uninga salira langkung paos yen putra Gatot Kaca teh ditampik sapajerogan wa kusaha teh ku pergi wa jadi keur naon Gatot Kaca hirup keur naon kumelendang di alam dunya bari jeung jadi jalma anu teu mangpaat di alam dunya ceuk saha teh ceuk kaula ukuran nafsu eta dawuh wa ukuran nafsu kasep
yen sing inget nafsu mata kaduhung badan nu katalangsara diri nu kacing cirihi anu temahna teh tamiang meuli ka bitis wiwirang meuli ka jinis anjeun teh saha Wah, anjeun teh lurah tamtama nagara panglima. tertinggi negara purah nakis serangan di luar jeung di jero negara anu sasatna kabeh raja-raja di luar negara Amarta bakal seber bakal mikir dua kali rek ngajajah negara Amarta kulantaran aya Gatotkaca. Loh, eta ulah. Katambah di sipil anjeun teh kepala daerah di kasatriaan Melajang Tengah ayeuna anjeun harek nu gejangga rek maehan diri serangan naon kasang tukangna kulantaran ditampi ku awewe alah eta meni hampang kitu perkara Gitu, Alatan cinta teh kitu. da mulai kuaraos ku salira kulan di mana karasa cinta teh duh teh kotok teh asa coklat Oh. Ya. nya teh ngasaha teh kotok harita ngasaan wae bener coklat teu rada pahit Ada peur. Takut dihuapkeun wae bener naon atuh. mual karaos ku salira mual karasa ya heula mana uwa jeung hidup datang ka dunya teh Ini. payun salira payun uwa pamajikan sabaraha kaula opat tah aya kitu teh opat teh akur Nya. Aku opat tuh. aya kitu jual matra kerasna teh dewek motong bujeng hingga opat hijau ge ngoet aing Hiji ge kapangih wae. Jiu ge nyentet Kang. hiji oge macan tutul aing Oh. Meong. arwah kos kuring hiji ge brimob kuring Oh. aing niat mah yang opat oge aing ge ngan hiji ge tanggeang jadi kumaha wah sing sadar atuh kana kadar papasten ti Gusti Tah eta ulah. yen hade gorengna di alam dunya teh geus diciptakeun ku pangeran naon sababna sabab pikeun ningkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Nu Maha Kawasa cara katang tuanana di mana perkara datang hade prak urang syukur di mana perkara goreng prak urang geura sabar sabab hade goreng kejadian anjeunna Daw. Ukuran jodoh pati bagja cilaka mah manusia mau ukur ikhtiar kasep kabulna mah ti Nu Maha Agung loba kacaritakeun bobogohan mang tahun-tahun deus syirikna beak harta banda pikeun ka bogoh tapi hiji mangsa dikawin ku tetanggana aing pisan nepi ka kajual bueuk aing jeung nuri aing deh pikeun pamajikan pohok babaturan nya sok emut piraku Gatotkaca satria bebenteng negara Amarta kudu eleh ku jawewe harga diri atuh Bawa ke Marate wae. Kerma putra Gatotkaca teh kakara rasa cinta kieu teh kakara iya tantu karasana ge nganong harti atah keneh pengalaman anjir Ya. Ya. naon kembang ligat dina hate kulantaran naon kulantaran kabogoh geus kawin beda deui Beda deui. da setiap jelema anu can kaudag cita-cita yakin ditotoroso Ya. Gerbas. da geus beunang mah beda deui Nya. matak alon-alon asal kelakon timbalan jadi kumaha tu ayeuna putra panjenengan ayeuna mah urang ngilu we jeung kaula urang ngilu jeung uwa Wah. ka mana wa ka stasiun cicing Atuh. Atuh menurangnya. urang micet jeung mah Oh. harap wae sia teh urut teh Si lain silaturahmi sia teh belegug aing mah nya seueur di perapatan Cimahi oge karencangan emang Nya. Seueur di kebon jati ge. nu 2 kilo ka handap we timbalan wa jadi ka mana urang ini ke negara Amarta utawi nah ka daerah Madukara
bade naon tepangan Kancing Rama Paman Arjuna tuang Rama Paman maksudna urang babantos Nya. urang bantuan naon rupaha kapriyogaan Arjuna naon dina kaping 3 bulan payun sakedap deui hitungan poe ya yen Arjuna teh gaduh palai gaduh hajat yen bade nikahkeun Dewi Pergiwa ka putrana Prabu Sudana Mandrakomara. Ya, Ada segitu uang. Gusti. Ku kupingan teh Nyi Pergiwa bakal ditikahkeun ka Dewi Mandrakomara. Nya. Widian putra Gatot Kacawa. Naon? Bade miang ka negara Astina. Naon? Udah seserahan bakal diamuk ku putra Gatot Kaca. Oke, sekedap. Naon kasa tukangna? Tengeunahna. Nyau ngawin Pergiwa. Naon make jeung tengeunah ngawin Pergiwa? Nya. Dahakna eta mah. Pergiwa lanyang. Itu Mandrakomara bujang. Salahna tah. Nyata sahanteuna tuh nyeketan mantan anu kawin mada hate teh sernud hanya pasti atuh. nya Mati jepret lah. komo lamun ieu Gatot Kaca ngadeukeutan Pergiwa anu rek kawin moal teh Sherlock mah Nya. sernud gitu Sherlock teh eta leuwih ti sernud Sherlock teh namun jauh-jauh teh Oh, kumaha pikiran. nyikas ya jadi lieur guys kayaknya sian we ageuna iya Wak sok itu manusia serahan hungkul Nya atuh. sedangkan Kasepidep teh lamun ka putrana Arjuna teh kepi adi iliribat anjeun ka Abimanyu nganu hati ngilu suka bunga di mana rai bade pindah tina alam lagasan kana alam rimitan naon kasusahannya aduh kata uak nepi ka kitu wa tengeunah uak kaula teh tengeunah iya naon kasatukangna apan kabogoh kaula kabogoh iraha Ah, yo uang yo. Nya atuh. nya kamari masih kene teu henteu wa dah urut kabogoh lain kabogoh kene lamun geus jadi mantan eta lain kabogoh deui jeung eueuh hak ngaganggu kabogoh batur Aya tuh. udah inget wae tang tu inget pan laguna Mata. aduh inget ka mantan aku inget ka mantan mantan inget ka aku Aduh. di mana rupanya di mana imahnya di mana cicilannya jepek siap Cing atuh Akang. nyawer moal aing awas mun aing loba panggung ningalikeun Amin. timbalan wah ngan perih kaula perih ya hayang diubaran kuah hoyong hayang hoyong bener ya lamun hayang diubaran kuah gugu wa ya Gugu kolot. urang tuturkeun uak ngejugjukan negara oh kawewengkon Madukara orang tepungan Arjuna tuturkeun nu seserahan urang bantuan tong ambak kok pada ngubaran cenah teh diubaran kuah naon ubarna ya 2 pel 2 tablet gulanya. 2 pel nyawa kan kuku Bima Ah, cici atau bintang 7 sama puyer lain pel atau Sama puyer serbuk atuh. pel naon wa pel kahiji ya Gatot Kaca muarek boga pamajikan sajabat ti Pergiwa kahiji kadua Pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca ari uak kaos lieur ari uak kaos lieur wanaon apaan itu teh bade seserahan nganung hati bade nikah ya nikah teh bade nikah atau geus nikah nya bade nikah ai bade nikah geus nikah acan nya acan nganung hati can kawin dan nu kawin nama Gatot Kaca ka Pergiwa
Wate dong genah hate hayang mung pertiwa jahoyo bener ya ngan syarat katiluna ulah ngamuk Ya. Ulah ngamuk wang kadang. Ya, sing kuat kana. ulah nggak geter Ulah. saya sanggup tuh janji naon ka putra upami eta bolai pel tadi bolai beheung uatan nona Bohong. janji wa sok nuhun wa bisi kurang kena percaya beuk si sepot Jadi tumal. gayana keneh gojek buru urang nyumput urang ini kenusa kamangan Jauh teuing. goblok le ngarakeun tulis ade ka aing mah kieu Nyebakeun Kang. sing percaya ka kaula sasejingga Iya. beheung abdi cicing Cicing atuh. Resep ngasungkeun bohong teh. sidawala kumaha sidawala sarua sidawala ge heuh cepuas anu penting mah maneh we heula di paehanana hai nepo heula aa ke kerjatanana paehna kumaha saya mah sidawala heula kami abdi nempoan geusna meureun kitu we dijelaskeun sata Jangan masalah gitu. sae wa sae sok peperhate ngan sing inget kenapa eta timbalan wa urang pada para sasajingga abdi dawala abdi kulan tuturkeun sarea urang ngajug-jug ka tempat-tempatan dau tibaan urang ka tengah alun-alun nakara wewengkon Madukara sae wa urang para timbalan wa mangga wa ayunan kuat saya Gatot Kaca iya salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar bejalua Tuh. Gatot Kaca hiji lurah tamtama nagara gujrut selembur era saja jagat Gatot Kaca dina warta berita netelakeun turta ngajeblak yen Gatot Kaca teh nengar-nengarkeun maneh kana batu nengar-nengarkeun maneh kana kayu Wah. naon kasang tukangna teh kulantaran panglamar ditampi Eta. dikamanakeun beungeut anjeun timbalan eranya isin wa nah tuturkeun wa sae Gatot Kaca ini kapuseur dayeuh Madukara ngamuk nguwak ngawik para Kurawa anu mawa seserahan diacak-acak Wah. nepi ka paburantak nu gemep ku ayeuna Gatot Kaca ngamuk naon kasang tukangna teh kulantaran urut kabogoh Gatot Kaca dikawin kurang astina rek dikamanakeun eta beung harkat wibawa kumara kanjeun ke kasih saku bebenteng negara Amarta teu era isin wa era isin tuturkeun wa lurah tamtama nagara nepi ka eleh ku cinta Walatan cinta. ai ribuan jalma-jalma anu rek ngajieun makar neunieun tindakan nu teu hade ka nagara nepi ka bisa kaungkulan tapi ieu teu bisa ngungkulan duriat beujing ka hiji awewe Leuh, leres. aduh wah era teu isi dua Wiwira. tuturkeun wa siap tuturkeun dah Geuleuh aing mah Naon Kang? Urat leret aya wang. naon deui wa teh Gatot Kaca timbalan Keun antep. wah dina waktu ayeuna Siara bicilakeun wang. Nya disian. ngerasa bingung teu mangitungtung susah mana nu teh saudara Dah aku naon tak. timbalan naon sababna naha anjeun teh make ejeung bogo ka hiji awewe Ya. da
bogo hatewa hate. Tapi ngarasan dia awewe loba kumaha lamun jeung uwa urang karaoke heula. Dah, beres. Uwa tong ka mana kara pis kae ka mana kara. Perbandingan Nya, studi bani. kantos pijit plus Eta pijit mah. plus teh kumaha dipijit sambal matematika tambahan teu kantos wa polos kene Kurang pengalaman. Daun. Dina mangsa ayeuna tuturkeun uang urang pada digawe bareng ya ngan saacan ini kali itu urang musyeuk heula di pemancingan barokah hiji Oh, hari wais represi hiburan. ya tuturkeun uang saya Disidik-sidik. kasep Dah. tuluikeun goblok tukang cuankeun Enge. pergi ah Arah. bina-bina teuing bertikeun teh bayangan kemana karep we nya campar si urang ajar bagus lampah pun kacarios di wewengkon Madukara dina mangsa kaping 3 residorna kairing sajumlah Kurawa oge panganten anu kiwari parantos dumugi daten pagelaran Jawi keraton daerah jaro kaula nun kula bageakeun ieu mang bageakeun kasih bageakeun Pampi olahraga nyalametkeun sadayana. Gumalara di pawanangan beres roes kasih parantos amarasi tonang-onang teu kaulan nu siduru isuk bae heuh syukur ke salamatan mah gampang resepsina mah gampang nu penting selamat heula malah gotongan tos aya nyampak di luar Kurawa sejumlah ngariring ngabantos ka dieu Daud timalahan nger manra komara iap ka di lega-lega Hadiah PRW. semua kaunjuk Rama Paman Arjuna anaki Mandra Kumara Daud nampir bunuhun laksa ketika bingahan nger manggalengan saya kawan iya kasep mana pergi wana kayak dagon keur dikitek jigana timalan kaulan batek kadang anu buaya Aswatama pun anak iap ka dieu nah sia teh da kumaha babatok sia mari sumanting ngenger pasongkeun suyudana aya kumaha tapi yang kudu kemen aturan rawuh saderek nun kagai para Kerawa di mana di kota kene heuh syukur halus gawe teh Reg-reg. biasa dah Cari murah. eta kata bos sibuk sareana teh Kasopono kasopanja. ya ieu panengah
Anger Batara jeung si Gatot Kaca geuning jara aulanu moal naon moal rupina kadea bisi aya hileud di patepatan moal naon sing percanten bae ya dama ibar kaula nun haturan rawuh nuhun geuningan seueur sema nger ulah jeung tepak nuhun rame geuning nu mawi yang ngawinkeun pun encu oh laras dampi wartina bae ngahajakan ka dieu ngahajakan teh bade ngiring ngabantosan we sasieun sabeunyeun timbalan sembah kaunyuk Rama Paman Arjuna nuhun kasep wayahna bantuan keamanan di negara timbalan sing ridho we pergi wa dikawinkeun ka Mandrakumara sae ba iya syukur cageus li ibar ya no aturan rawuh kakang Mandrakumara nuhun nyi maru teh kade nya timbalan nu penting mah kaula kawin we maru wah nya kade tong ngajieun kawanan teh ulah telewedor tinggal aya Aswatama tong macam-macam ulah macam-macam tahu timbalan lingih kasep timbalan paman nya wah panas wah pel sing emut pel inget pel ame teu panas timbalan yang sugan teh juragan batar kasar lain apoteker dulu nya dokter kayaknya rek minta ubar nonton bool aing gua ya benar sugan aya nya Kang kasopono kaso panjang eta kaso ngaroyang ka jalan sono monok sono ngajang sono pantepan di jalan Maranca gunung tapi gandrung payung agung kebunga riung mungpulung ngariyung bunda bareng bukakeun aku ijabahna balandung sarenya nyangakeun hiburanna lalandong simpen hati geuningan Bandungan aya damelang make topi kan dabu bututan gembrungna sadaka malang katamkina ku suka
pangguruanana palura uon harja anu pangguruanana maksud sedang amin mukur di payunan sedayana pinggulan seremana cisarana kakirana kantenan serlematna hapunten kalora uun haraja pinakirana disangka kamaja bunyi atas patarema sumangkasa ayah ayah bagi apa dah pada sukama Yayi Raka Batara gening seueur semah anu sumping ka dieu timbalan Laras. aya naon ieu teh nacan uning rupina teterang akang teh nu mawi bade ngisanan pun anak nyi pergiwa bade didahupkeun ka Mandra Komara oh ieu teh timbalan etang-etang ulam we anger Nya. oh sae wah panas wah pel Emot. jang Kang. tunungan bisi benang lambung bikin promah kayaknya Nya bener. nya Belambung mah. yang mana pergiwana kasep jarok timbalan cunuk waktu nu di Pulau Rahayu praptaning mangsa nu di palar utama nitih kana wanci nu di palar mustari kiwari mangsana parantos waktuna Mustari. yen ngeunaan anu patali janji ngeunaan mangsa harita cacap dina waktu ayeuna timbalan taku kituna sajumlah para Kurawa ngiring nanging nya pitu teh maklum rama naku anjeun teh kalarasan Mandra Komara nuju aya kasibukan di negara minangka wawakilna mang teu sawios terjadi masalah pemang tak kituna urang pada di esenan nyaeta Dewi pergiwa kapun anak Mandra Komara kitu manawi sae kaulan lir pendra Inggih. barang nuju aya dina remakan sapraptanipun aya emban anu kocyak dengek lulumpatan bari nyuhunkeun tulung kayanana tulungan saha ya Yi saha Ini. yang kabogo aing belah kadinya aya naon da si emep teh kadinya tulungan kawan Gusti Pangulan naon maneh datang ka dieu punten kaulan naon deh aya naon deh Dah. pangapunten kaulanun pangapunten hatur tiwas pangarasa naon aduh sadaya-daya kaulanu nyangakeun beung tanggal tek-tekeun suku genteng belokeun bade disiksik da macai dicacak di walang-walang nyangakeun kaulanu kunaon nyai kaula teh anu sasatna ngaping nyata nen putri pergiwa anu kiwari dina kamarna teh dikunci kaulanu terus kumaha diketrok-ketrok teh numawi antos-antos barang 10 kali ngetrokan kaituna teh kocyak dengek nen pergiwa kunaon aduh aya nu ngagayabag di luhur Ulah. nyaeta asup kana jandela turta nyulik
nen pergiwa kociak denge kaulah tidak sidik santana sadayana di dari ieu sadayana nu aya di kaputren teh istri hungkul kaulah nun kaulah anu panggalana ka dieu anak aing nu nyulik timbalan kaulah nun nanaonan bang kaulah nun dipaehan ka aing nanaonan goblok sia pikageur paehan cuman podar gonya yai ulah kitu salira teh eta teh wanoja tuman teh suruh ngajar goreng gawe teh si kurang ajar teh yai ai awewe mah dipaehan pae di hirupan hirup nya tong dibela anger geus taledor dina gawena di jelema teh sekarang nyanyi ampun kaulah nun ampun aduh kaulah nun kaulah ampun keheula ieu ka mana initna kaulah nun ka mana dibawa ngapina nu mawi kaul ngapung kagegana wiyati nanging disusul teh langsung lumpat dina mega ping pitu mega peteng binatang wah sejad ulungan antos tahan man kaulah balik ke dia sadaya-daya maneh teh keur aya di kasaloreun kamarna eta putri timbalan dina mangsa nungguan teh aya kasiak dengek nyata Dewi Pergiwa kelaras kaulah nun ngelewatan kaca timbalan lantai sabaraha lantai 4 di bawah ngapung geus nyikah siling kaulah nyikah sadaya-daya nyikah kalau dipaehan entos atuh jadi sadaya-daya pangapunten atuh tiwas pangrasa kasep jarau timbalan mangrek nanya daun di negara ieu di negara Amarta aya jelema teu anu bisa ngapung ngagegana wiyati bisa ngapung ngawang-ngawang cobi ulah nya aya loba teu aya sabaraha aya hiji-hijina saha Gatot Kaca waduh rek mitna wa jadi Gatot Kaca nu bisa ngapung nah lebat kenapa dibasa pur kuntul kai tunggul lar gagak kai tunggak leungit paling aya bangsat ulah neangan jurig du teu kadeuleu ai Gatot Kaca naon riwayat jeung Pergiwa nya urut ka bogona yakin padali janji ayeuna mah kieu awewe cokot deui Gatot Kaca hukum sabab geus nyebarkeun hasud jeung nyebarkeun fitnah yen siga we jelema bener padahal mau padahal curali jeroan nama ke segala tahan bulan wayana jero podalan si Kaca bade hukuman anu satimpa sakedap yai naon rek punten ke sakedap naon anger upami salira nugduh tur tangarekan kitu kaula teu nampi salah keuana pasti da pribadi mah ulah anjeun teh ulah kitu nepotisme teh lamun nya mah gelar batara ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna hukuman najar baju anak oge tong nek topi lah berat sebelah upami kejadian ngarurut kana eta waktos nembe teh kejadian setengah jam bener pan ti kawit miangna Gatot Kaca ka dieu teh jauh ti kaula naon bukti nya buktina jeung kaula eta mah bieu bukti bieu bukti ti kamari ti mangkokna naon aya saksi ke kaula rek naon kasalira naon dupi salira naonna Pergiwa kaula eyangna dupi Mandra Komara ieu calon salakina kabogohna Pergiwa kaula Pergiwa dupi Aswatama mangna dupi Arjuna bapana dupi Gatot Kaca nyaeta urut kabogohna tah dikamanakeun Pergiwa ku anjeun naon ieu teh baku aya geus keur jelema teh tadi kaula naroskeun kaula teh uwana bener salira eyangna Mandra Komara kabogohna Aswatama nya wana Arjuna nya bapana Gatot Kaca urut kabogohna tah kaula naros ka anjeun dikamanakeun Dewi Pergiwa ku anjeun tengah ti aing mah lieur atuh
ai hukumna nu boga teh nyekel hukumna kabogoh nya nu boga tah ngandung harti dikamanakeun pergi wa ku anjeun Iya. Nya. anjeun teh kabogohna ieu eyangna itu uwana ieu bapana itu mah ukur mantan kabogohna Urut. kalau kasih mah urut Urut ka bogoh. tong puter lidah lieur ka aing oge hoyong palai uninga sanu gaduhna pergiwa teh saha nu bogana pergiwa teh nyata bangsat nya bangsat pok dipok deui ngan bangsat teh Gatot Kaca tah anjeun naon buktina nya buktina mah tanyakeun we langsung saksi bukti jeung pengakuan di mana rek kayakeun hukum jeung tindakan teh Nya. kabina-bina teuing ieu mah ya jaro kaula nun datangna mangka dieu rek ngawinkeun lendek debat ya jelema anar-anar ya jelema teu dionang datang ka dieu bari jeung Semah tadi popeletek itu ieu ngomong itu ieu amri asa teu kamana kana pisan teu wiwaha pisan ye lamun palai terang kanu bogana pergiwanya tara bangsat buktikeun buktikeun kumaha lamun biayakeun sayembara Gini. sayembara naon saha-saha anu bisa mawa Dewi Pergiwa dina leungeun bangsat turta aya bukti jeung saksi eta anu baris dikawinkeun ka Dewi Pergiwa Nya. eta politik nepi ka lemes kitu Lantip bulan. manehna nu maok manehna nu nyumputkeun manehna nu ngayakeun sayembara puter lidah mah jeung aing si aing direktur jadi sakalima Nya. gelar ge S3 aing teh Wah. bala-bala genep Nya. hayangnya hos ya gelar Batara jeung Dangiang heula mana Ya. Luhung mana? ngajak ngadu sok kumaha sayembara kumaha saha-saha anu bisa memenangkeun Dewi Pergiwa terutama saksi oge buktina nu malingna eta anu baris dikawinkeun ka Dewi Pergiwa Yo. jadi di Kurawa saha nu ngiringan kabeh Wah. sok guyub giringan Kulan, kulan. kabeh kurang mah di Anjeun Gatot Kaca daun Gatot Kaca timbalan jawab daun rek nyiluan sayembara timbalan warek nanya kajin daun bogoh ka Pergiwa aduh botong aduh bogoh teh ka Pergiwa nya bogoh teu bogoh kitu araeun kanu hadasna mah Nya bener. bijakeun abdi geus edik bogoh gitu Nya. Setan. ngeunah hate Hey, yang we. ur kadengeun ke Gatot Kaca moal teh dikepret mai dibanding Pasti urang atuh ditampil. Digisik. bogoh teu bogoh Citarik bogoh Citarik bogoh bogoh ngiluan sayembara naon sayembara pikeun milarian Dewi Pergiwa giringan wa ngiluan giringan sabaraha waktu pikeun milarian nyuunkeun waktu we 2 dinten tuh coba manehna nu maling manehna nyumputkeun manehna nu rek cokot deui jengkol aya usumna ekol mah eueuh akal-akalan si lain eta mah geun putri dah mah kumaha aing bisa asa jadi 2 poe 2 dinten saha saksi bade ngabantu sasajiga jeung dawala gitu ya Gatot Kaca bari ngiringan jadi patandang sak bisa angger ka ge moal ka ulama rek ninggal Gatot Kaca sok sabaraha poe 2 dinten salila 2 poe ulah cicing dieu masanggeran di patempatan saha-saha salila 2 poe eta nu panggeulana meunangkeun Dewi Pergiwa eta dikawinkeun tah eta dar dakwaan baik Aja Melayu. Raka Batara Kresna awas ieu naon salirata tuh nepi ka ngaganggu duriat batin nepi ka kitu sadaya-daya kaula nun sanggup geus jadi bubur nyanggakeun we pangersa wah percaya ka diri anjeun ieu teh anu aya patulah patalina jeung kajadian panggih jeung anjeun teh saha leuweung teh si Jaya Sakti
urang Ucung Maruta sasar kalbarinya dawuh timbalan cukup sasar jeung dawala bisi moal ulah dewa tamtama gerudang apa moal bawa saksi bukti naon bukti lamunnya raja eta ngayakeun tindakan bakal ditek-tek beungna cokot biskuit kerajaan timbalan sajabat eta sapuratina ku kaula bakal dipantun pikeun nguatkeun kana bukti kitu ya dit ini ayeuna saya pidoana wa Gatot Kaca lumampah ngajug-jug ka negara Ucung Maruta di sarengan kusasa jinga sareng dawala Ari Kurawa mah nyaeta cicing di pasangrahan Ruta teu aya ngayakeun tindakan naon-naon istu ngantosan warta beunang hungkeulna Dewi Pergiwa kaayana Sakilat hanca katigas kumangsa. Memang anu disangka ku Kresna teh yen ti nagara Ucung Maruta anu nyangkalak turtang ngiwat Dewi Pergiwa. Gatot Kaca teu anta parah ngamuk nguak ngawi. Temahna raja negara Prabu Jaya Maruta ngemasing pati tumakaning perlaya. Bis luit kerajaan turta Dewi Pergiwa anu jadi korban di sana. Pas pisan 2 dinten selangna tina pasamoan dinten dikawitan kaping 3 kiwari kaping 5 itu kayaanan atuh sadaya Kurawa nampi iber yen Gatot Kaca parantos rawuh temahna sadayana kumpul sapalih mah di paseban luar eta ngantos dawuhan serena Yai, kaula nun geus hasil Gatot Kaca timbalan. Kasep timbalan wah eyang. Tingali ama naon si Gatot Kaca geus hasil da geus kaharti koe ngogena kitu patut mah. Ayo kumpul kumpul. Kasopanan kitu ka dapur eta ka dieulang ngaliwat si goreng aja. Oh kepentingan Marukan. Hayang ngiring mah. Kasep Jaro kaula nun kula anger batrakasna kaula Gatot Kaca timbalan ieu. Tah ayeuna katawis Pergiwa parantos rengse turta dugi salamet dina waktu ayeuna. Mangsana najan bari jeung waktu ayeuna heuleut 2 poe ti mangsa poe tanggal 3 tapi urang laksanakeun we ayeuna timbalan mana putrina urang rendengkeun jeung panganten Mandra Komara sasat jadi calon panganten pamegat kek naon eta masalahna teh naon ke masalah naon teh naon kumaha punten Kang Rayi sadaya-daya
apaan salira teh tos nyelujuan Tersapu. ka ayana ieu sayembara teh aya kitu yen saha-saha nu menangkeun di Dewi Pergiwa eta anu baris dikawinkeun ka Enden Pergiwa tapi naha jadi malincang ieu teh hor Nyalahan itu. rek teu malincang kumaha dan nu maling Gatot Kaca nu nyumputkeun Gatot Kaca nu ngalingna Gatot Kaca nyumputkeun Gatot Kaca ka bogohna Setting. di setting ieu mah Setting. direncana yakin ieu mah akal-akalan Kresna kasep kaulanun Kresna terlibat najan gelar Batara ulah serap ku Batara Kresna tapi tempo manusia marulu anu nyieun kesalahan jeung kagorengan anjeun teh sema anjeun teh tamu cing ada wiwaha etika teh dipake salaku sema ulah ngagamahan pribumi sia aduh eta kolot nepi ka kitu takol babatokna tuman gitu lah aduh teu moal mutu aing yang naon itu aya cengek urang rendos nepi ka kitu atuh lamun kitu mah salira teh ngandung hati teu nyelujuan henteu Gatot Kaca kaulanun nah teu narima anjeun nah narima anjeun disebut maling henteu wa teu rumasa anjeun maling henteu naon sababna sabab leres Dewi Pergiwa memang dipaling aya saksi atau bukti aya saha saksi saha saksina Sasajingga jeung Dawala ku kaula diaturkeun Sasajingga jeung Dawala sok naon hayang nyatakeun nyata saksi yen Dawala jeung Sasajingga bener-bener irit jeung Gatot Kaca teh henteu buktikeun sok Sasajingga kadeu ya Ajam laiwan ya dewek dijadikeun saksi Wah, ya Kang. duh yo nyorocod we tuur deuleu Pasti Kang atuh. semua pangabaktos gelan ditarima maneh dieu maneh sae gelan punya gelan sok goblok nepi ka kitu koplok teh Seta mah. Hareupeun kolot modong. sugan teh toto wieu pogo daek teh toilet kunyuk teh Dianggap WC. kabina-bina teuing teu pake wiwaha sebelegu punten we gelan Sasajingga abdi gelan maneh dijadikeun saksi ku Gatot Kaca timbalan sanggup sanggem ka mana maneh salila 2 poe ka Ujung Maruta teh hiji nagara anu nyondol ka lautan Nya, basisir. basisir lautan disebut teh Ujung Maruta saharajana kakasina teh Jaya Maruta Doh. patihna Jaya Sekti senopatina Jaya Denta Doh. lebena Haji Ahmad Pemawa lebih itu. nya RW-na kosasi Ya, modong. eta teh Raja Jin ke nagara Jin kulan ayana di alam Madya pada alam tengah kumaha kayaan agreng kulan wargana timimiti raja dugi kara warga teh rangeteng sararihungan eta teh muhun kasepuhan naon ieu Sasajingga dipake saksi nya nampi moal kana ieu saksi henteu kunaon make jeung teu narima sabab si Sasajingga mah jelema butuh Sasajingga mah jelema kokoro jelema balangsak dibade beuih 10.000 oge pasti bakal calangap kudu ngomong A kudu A nyebut B kudu B pasti si cepot mah jelema sangsara pasti menang nyitak takut kituna jaro kaulanun Gatot Kaca hukuman si cepot ge hukuman ngajieun persaksian palsu Wah. naon anjing kitu kolot teh bina-bina teuing leukai samale teh kaing keplok ya nepi ka kitu aya saksi sabatik anjeun aya saha adi abdi si Dawala kumaha pamidalawa sarua jelema sangsara sarua jelema balangsa Jelema kokoro sarua. nepi ka kitu wa naon kumaha pami Enden Pergiwa
cing nen pergi wah ka dieu sae kulan permias kulan cing ini sae Aduh. buka Pas. Ordo. meleng sukai keplok Mata ya meleleng-leng. kaulah nun wa yap ka dieu nyai ka dieu sama pangabaktos konyuk wa batara nu nyai konyuk yang sadayana nuhun geulis aduh nuhun geulis bebene akang Oh. pangapunten eyang sok kaulah nun nyai kaulah ci warek nanya ka diri anjeun timbalan kaulah nun salila 2 poe salira aya di mana kaulah teh aya di negara ujung maruta timbalan kumaha kejadian nah dina mangsa kaulah teh keur ngarias diri di lebat kamar teh nyata aya nu gaya bagi luhur aya suka moal nyerak kaulah dicanak ngelewatan ke Ganawiyati dicanak ngawang-ngawang disekap di Karaton Nagara gitu di malah saha nu nyalametkeun anjeun nya tangkang Gatot Kaca terus sasajinga terus dawala kumaha tinakan Gatot Kaca nya ngamuk sadayana dihancurkeun kaulah disalametkeun kalayan sasajinga dawala ge sami para salamet kitu di malah kasepuhan naon percaya teu tutan nampi teh kana ieu persaksian Dewi Pergiwa henteu kunaon make jeung nampi nyai kaulah nun mayun ka dieu ka ieu timbalan kaulah nun eyang rek naros ka hidup ari hidup mun ngudag bogoh ka Gatot Kaca bogoh ka Mandra Komara nyai kaulah mah pami jujur mah Kang Gatot Kaca timbalan ridho mana dikawin ku Gatot Kaca jeung Mandra Komara kan tenan ridho ku Kang Gatot Kaca nuhun nyai terima kasih sayang selalu di hati lah jadi bogoh kene ka Gatot Kaca kaulah nun tah kadangu ka kuping iya mantan kabogohna najan balik jeung mantan kabogohna tapi hatena mah masih kene ngantel ka duriatna ngait lamun budak kana kahayang bieu hayang kawin Gatot Kaca daek teu daek yakin ieu budak disetting dicuci otakna da yakin ya awewe teh nyai di mana ke ngaji persaksian teh kudu ngomong kitu kudu kieu ganeng sia hang. Aduh, lah naon? Dai kebo ka dieu keur, jang naon? Gila lab situ belegu. Jeung naon sih? Balik dog keur babatokna tuh man. Bari weukeun pisan geus setengah 4 kitu belegu. Tereh adan. Keun bae tuh kali-kali, weuh. Deui ngamun diemohan ku lauk mah. Jadi kumaha? Moal tetep iya si Neng yakin cuci otak yakin di tengah jalan teh nyata dijieun persaksian anu palsu aduh nepi ka kitu nyai kaulah nun init sadaya teh kaulah nun Gatot Kaca iya saksi beak seep wa naon saja eta bukti wa bukti ya naon kaulah ngebantun hulu raja jeung bis luit kerajaan oh gitu ya di mana di Sasajinga Beres. pot lud kadiekeun hulu lu naon da hulu digantung eueuh aya ge hulu cau lah naon hulu naon eta hulu raja heuh pohon le Lu jauh. kumaha teu dibeuleum mah teu bau meureun nya Tuh. bawa ke dia iya kan hulu teh iya teh hulu raja Ya. ngomongnya teh ait ya nya tuh tuh kan beli bade digule ngan candi kerik kungkus ya kena bulu yang ngakeun kulan
nepi kata sopan kitu teh punten-punten koplok teh Basa-basa. basa-basa nepi ka nah udah cak-cak gitu coba aing dipandang cak-cak kurang ajar residorna kula ieu hulu raja percaya ieu hulu raja henteu pangna henteu sabab ieu mahkotana oge mahkota yakin menang meuli nya yang belian mahkota mah tuh. di jalan ge loba mahkota kieu mah ieu mah yakin apa nih teh hulu raja nahaon bari jeung ieu mah tap ieu mah mahkotana pasti menang meuli jeung deui ieu jelema teh yakin urtahanan pringgadani teh mayoritas buta-buta unggul sahanteun nanya anak indung keur jadi anak mah yakin pasti bakal dibikeun beureun ieu teh jelema teh geus dihukum mati dipencit pikeun saksi tak ieu nu matak teh oge yakin Arjuna Kresna geus ngayakeun tipu daya gal kaca sarua deui ieu deui sarua si goblok teh toke nah teh goblok si teh tuh bener ieu mah sok teh si kurang ajar jadi terpercaya henteu aya si hebat eta naon sasajinga bisluit kerajaan kadikeun ieu kulan tah nyengakeun kulan tah bisluit kerajaan tingali teu ditempo naon make jeung ieu apa nih tes bukti henteu terpercaya terpercaya naon terpercaya na kumaha yakin salila 2 poe ayeuna si Gatot Kaca teh yakin neangan printer atau ka fotokopian piraku si Gatot Kaca teh jelema terpandang jelema berpendidikan terpelajar piraku salila 2 poe ieu teh bisa ngajieun acan apa tinggal tina ieu ge pertanyaan aja saja pada ge teu bisa yakin urang nyieun yakin lawat ayeuna teh tinggal seperti ieu na hari aing naon jadi teh euy Ngatukang pembawa acara kali atuh goblok si teh tuh ngagokan aku beri ngabatun hulu deui digule teu percaya yakin sasaji enggak lah tah geuning ayeuna mah aya fungsi gini aya naon kan bawa deh hulu bawa di bisluit lama enggak permias ya mana kopi kelan jik ini waduh Kang kelan ini mana saya kelan blok sini karena babatok aing we si kurang ajar abina-bina teuing sia Itu berarti kan pamatuk Bang. nya ieu teh kumaha salira teh salira nu ngawidian salira ngayakeun tindakan tuta salira anu mere widi ku ayeuna Saemara hodarek teh kitu kumaha yakin kabeh menang nyeting dimimiti saksi dimimiti bukti kaituna awewena nyanewara kabeh nyanewara jaro ulah nun hukuman Kresna hukuman Gatot Kaca sajarkeun sasaji ka jeung walak tong kagok di Semar oge keterangan palsu geus ngajieun hasud geus ngajieun fitnah ieu mah lamun aya dina pengadilan negeri aslina mah geus beres nya geus roes atuh iya make jeung itu ieu buat ieu nepi ka kitu salira kaulah teu nampi lamun kicarana rek naon deui Saemara deui sia sok Saemara naon ku aing sok ngobrol di cumponan ku aing bener iya Saemara gelut sok beres cocok saha-saha nu meunang dina gelut eta bakal dikawinkeun ka Dewi Pergiwa sok saha nu gelut Gatot Kaca iya rek ngiluan Saemara naon Saemara gelut saha-saha nu meunang yakin bakal dikawinkeun ka Dewi Pergiwa ngiringan wa ngiluan ngiringan halus disadar ngel kaula ngiringan Saemara gelut jeung saji si Gatot Kaca alim eyang alim wakilan sok asal ama ya wayana nyelo Saemara siap ngalawan Gatot Kaca siap wani ka Gatot Kaca klon wani ka Gatot Kaca
Henteu. Wah. Jeung tarik jeung naon goblok sih teh. Kurawa sarea. Wah, ampun. Ampun. Taluk. Mumul. Upami teu aya anu sakarasa sawe salirayan. Sapaena jeung kaula. Sajengkerna geunya. Oke, sakedap. Jadi taya teh. Daya. Tah. Upami teh sarea, kumaha tuh urang uih we teh nya. Ayo, coy. Balik ayo goblok. Aduh. Percaya kawa. Desangka pel teh mujarab wa. Hebat. Jaro Arjuna kaula nun raka batara atuna sagara teh. Nu mawi kaula nun kaburu ku asih turta kaburu ku sieun jalaran ku ingkang rama paman tah nu matak oge kade dina nerima baarta teh sidik ku bukti waspada ku nyata nyacek nyana lecek lain ada yakin ayi teh masih kene kabongroe ku sora-sora guru lamun teh masih bisa milah jeung milih mana nu saena mana nu awona mana datangna ilmu mana datangna nafsu timbalan kaula nun ayeuna mah urang pada istrenan we da sidik berturun kesik naik itu purun idaek Gatot Kaca sang Dewi Pergiwate isini pada mika cinta sebab percintaan teh mau bisa ngawujud pertikahan teh lamun disandarkeun kana ridona kolot jeung baraya tapi kena cinta antawis jenis-jenisna timbalan kaula nun ayu kasep urang pada istrenan timbalan ayo kasep Juragan Gatot Kaca getihan deui ngagelenyu deui seurik deui da bebene na dinten teh oge tah nu matak oge jang dina sajeroning urang hirup di alam dunya kade ulah percaya teuing ka jelema teh deuleu dina mangsa mere piwejang itu teh kudu ngautah beuweungkeun mencek urang Sunda teh mah sabab dina datangna pare di sawah piraku langsung dihakan pasti aya prosesna heuh jang mudah-mudahan kula warga Jembar Pak Haji barokah ginanjar kawilujengan atuh Neng Santina Kacep Nendi mudah-mudahan ngawujud rumah tangga anu sakinah mawadahnya warohmah salamet nu nongton salamet anu ditongton sakali salamet tep salamet ieu lalampahan Gatot Kaca Rabi urang pungkas di ka dieu kembang penetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Jodoh pati bagja cilaka. Titis tulis ti ajali nu moal bisa dipondah deui. Balebat ti burah wetan tangara sang surya sedak derek medal wengi kagantos ku siang. Hayam raong kongkorongok nunggu waktu pucak pacok. Cak urang tunda di hanjuang siang urang teunun di handeulem hieum pertinyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Sapunyere pegat simpai. Pileleuyan kanca paturai patepang deui. Cak